lamun urang nyaritakeun tentang Ruhil Qudsi. Jadi Ruhil Qudsi mah atuh bisa didongengkeun ku urang, tapi teu bisa dibuktikan. Percis okos urang dongeng kawin we gitu. Nyararaho gitu tapi nyana teu bisa ngabuktikan, paling ka WC. Ruhil Qudsi. Jadi orang didongengan ku Tuan Syekh tentang ruh aya di awak urang nu geus wauh jeung Allah ma'rifat anu mun ku urang dibukaan disingkap-singkap bakalna ruh tersebut sakumaha aslina. Ruh nama ayeuna teu robah sakumaha di alam arwah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Ruh eta nu geus mukalamah mukhotobah jeung Allah, wauh berarti jeung Allah aya di awak urang. Haju kuari kalimpudan kabelit ruh teh ku Fortuner, insyaallah. Fortuner gahalangan roh ku urang Karawang nu aya hunungan, insyaallah gahalangan roh ku Tamer gahalangan komod sama ku idaman mah. Ku partai, ku organisasi, ku terlibat urang didinya, terus urang aya mahabbah, aya cinta, aya resep, etalah nu ngahalangan kana roh. Ya Allah, ku karunggoni kahalangan. Ya Allah, Masya Allah. Ya Allah, hanas gede teu duitna, hanas ngahalangan di akhirat di ubyag, nyaon teh di ubyag. Aduh, ya Allah Gusti ya. Iyalah halang ya Allah. Aya kecinta di luar cinta Allah, ialah hijab. 70.000 hijab anu kudu diomean ku urang mun urang hayang bersih roh, hayang bersih. 70 hijab, 70.000. Allah, dimimitian ku imam ku Tuan Syekh Abdul Qadir mulai ruh jismani sodar ieu kolbu
saya kolbu kurang lamun di ilmu thariqah nu kamari muktamar di Gusdur baheula Meranggen nu kamari di Habib Lutfi di Pekalongan digambar di kamari Habib Lutfi digambar aya lamun nu milu kamari muktamar khusus baroga ta gambar eta baroga lain iya sama ngan milu doang nyatu di ditu milu mah milu di hotel. Wow, nyara ratu guys. Teu nyawa kaler kidul. Aduh, aya gambar. Sodar ke bagian dalam kolbu, ke bagian dalam dari fuad, ke bagian dalam desir. Para pengomentar Syekh Aziz Maroko, Syekh Aziz Amerika, termasuk di kitu naon ngaranna di itu Afrika Selatan, Hideng, terus dan lain-lain sebagainya. Tuh. Bagian sodar lamun can selesai temenang langsung ka kolbu. Lamun bagian kolbu can selesai temenang ka fuad. Percuma. Memantak ayeuna ijazah thariqah langsung beat, geus beat sebulan kemudian naik. Sebulan kemudian langsung gitu khotam. Masya Allah aju mencit embe masa thariqah kos gitu lain urusan ruhani thariqah ruh jismani ruh rohani ruh sultani ruh kitu kudsi. Lamun urang encan datang ka ruh kudsi urang manusia biasa kene masih kene biasa can bisa berat can bisa mulai kuari ruh jismani eta ge di ruh jismani urang teh capek dumantak Kangjeng Nabi nyarita ayeuna urang selesai nalaksanakeun jihadul asghar menuju jihadul akbar. Sahabat kaget kabeh, ya Rasulullah tenaga geus beak panah masih keneh bobolokot kemudian tameng-tameng geus lesu berserakan sahabat anu meninggal dunia di kandas harta dianggap jihadul asghar urang kuari menuju jihadul akbar wa ma huwa naon jihadul akbar Kanjeng Nabi wa huwa jihadun nafsi jihadul akbar adalah jihadun nafsi. Kunaon ai itu perang disebut jihadul asghar aya waktu seminggu sebulan. Jihadul nafsi datang ke Muralang, datang ke dikubur, ialah jihadul akbar. Sok, masya Allah. Lantaran urang teh roh diasupkeun ka awak dilimpudan awak teh ku nabati jeung ma'iyah merangan eta bae ge tah heula ulah beuki dahar ulah beuki nginum tah sakitu bae heulana pan ieu mah keur ngaji ge dahar.
awal sodar puasaan kurang puasa masih kene riyadhah ngaranna ge geus lain puasa riyadhah ngajar nafsu teu meunang langsung ka qalbu eta bae heula bagian awal ruh jismani sok mimiti meureunanan urang merangan teh nyaeutikeun dahar geus urang beurang malah teu kudu dahar peuting biasa daek-daek atuh pada bae kumaha euy mengkonon sirawa alah iya wis puasa ditimbang wede nambah ge ku timbangane sederenge puasa mah iku 50 kilo wede wis puasa ana sekintal mengkonon sirawa tah iya sok endek mangga siap henteu norekat lain zikir ai zikir naon zikir majang benturan gelbu dibenturan kumaha dibenturan aya nur ilahi kurang make napas ya teu kanyawan kan secara zahir mah kitu padahal eta dina bahasa la ilaha illallah dibarengkeun jeung napas model kos kitu aya energi anu hese dicaritakeun narik napas aya energi buang ka dieu lamun urang dibukakeun hijab urang sieun bakal ku cara model kos kitu mendak eta lah jangan benturan oh berarti zikirna laksanakeun ieu na riyadhah sok mulai urang riyadhah supaya ulah beuki dahar kumaha oh diet urang make PCO PCO mah tau mah tuh Inggris tau mah PAC mah tau mah cabang atuh tah mah PKB dengan berbagai nu mantak diit ieu kunaon hayang ramping moal wusul ilallah paling karamping sia nu mantak kurangan dahar kunaon ieu ulah sesek teuing napas moal wusul ilallah paling sehat sia nu mantak ngurangan dahar kunaon timbangan we berat teh asana teu ngarenaheun moal ka Allah tah mah ulah aya tujuan-tujuan luar daripada Allah hiji be Allah masya Allah berarti kan kudu boga guru besi salah niat lempeg Allah anda sok eta baheula mangga berarti urang kakarak datang ka urusan maiyah jeung nabatiyah sabaraha bulan sabaraha tahun guru anu nalingakeun ieu mun hayang nyaho tentang toriko ulah sabarana aduh cenah kieu atuh moal atuh sia mah endek ieu moal ditarima ieu potongan sebelu gitu mah tuh ye kiai kula hayang datang ka Allah nyebrang sia mun teu ti gujubar sia sok mulai mangga mulai ya penting mau tidak mau orang kudu hudang zikir siapa biasa kan handap hudang ge aduh alhamdulillah cenah kiai hasil hudang kunaon reuneuh deui sama lain kalau siapa reuneuh lain sabulan 2 bulan tah mulai urang ya Allah ya pentalah ka Gusti Allah atini ma'rifataka wa mahabbatak atini ma'rifataka wa mahabbat ulah loba tiga doa dina ilmu thariqah mah ulah Allahumma aftah li futuhal arifin titik ulah loba teu meunang lamun ngadoa panjang dicarekan ku guru thariqah teu meunang wow hizib nasor dibaca ripai dibaca hizib Syafi'i dibaca emang aya wallahu alam lah gariung datang ke masyarakat di sini asana robana ya di dieu mah robana ya encan robana keneh bae oh naik deui aya nu neuk nimpah make jeruk kiai
salah lain dengan lain maka kolbu ngadoana itu menang kalau di zaman Kangjeng Nabi doa daun dimaksud sih gitu. Nah terus ya tahunan berarti kan di dia baik eta kakarak ge urusan anak maiyah jeung nabatiyah lantaran orang minta ka Gusti Allah kesungguhan urang teh kan diperhatikan ke Gusti Allah ternyata sia bener horeganan ya lain sebulan 2 bulan setahunan berek Allah tak menyikapi makanan biasa bae hari aya atuh jeung perlu didahar ayo ulah atuh neangan ngaranna gembel teman teu biasa bae henteu pernah memperhitungkeun makanan di ka mamana ge henteu pernah riweuh ku soal inuman ke ka mamana ge kumaha prakna bae satungtung urang hirup rizki nu bakal nyamperkeun ka urang lain urang anu neangan rizki sebab geus dicatet ku Gusti Allah di Lauhil Mahfuz poe ieu bakal ngadahar naon isuk bakal ngadahar naon di mana dan lain sebagainya cicing bae oge geus aya tulisanana yakinkeun eta mulai urang bray lapar lantaran urang nangalep kuat beak ka Allah pasti moal aya nu paeh ku sebab gering moal aya nu paeh sebab lapar paeh ajal titik nah mulai urang kayakinan itu kan dek ngadatankeun yakin dek ngadatankeun yakin ieu teh ilmu yakin ainul yakin hakul yakin terakhir isbatul yakin istiqomah nah eueuh tah isbatul yakin nang rasa terus urang teh terus lantaran atuh ieu dahareun inuman teh pagulidag bahasa uli sopet teh pagulidag loba ya otomatis urang kan maos diri aing atuh malah atuh moal pati eungkeuy-eungkeuyan teuing bisi kaganggu mengasihkan diri otomatis ayana uzlah boga tujuan dekat Allah dengan sendirina nyana mengasingkan diri di kamar disiap-siapkeun makanan minuman atuh sarua jeung blon mah nah mulaian kan dibereng ke Allah biasa bae makanan minuman biasa bae artinya biasa bae henteu aya hayal-hayal teu aya hayal kumaha prak berarti geus lulus hiji dahar mah dahar nginum mah nginum henteu nyongsrong jeung henteu dihayal jeung kudu jeung sabar hadaran teu kumaha prakna jeung di kubabutuhna kudu wala tansa nasibaka minad dunya awak kudu diurus ngan pengurusan anak terabaikan waktu kumaha butuh henteu dihuyal dihayal dihuyang dihante kumaha Allah ngatur bae nah mulai lulus tah kuari hewani ruhna ruh hewani dina sodar kene awal sodar di urang kan aya hewani kemenang nelenu nyingkah haju bae teng atuh kemenang nele susu rada muka kemenang nelenu eplok cendol aduh nah iyalah beuki saya boleh naik anom mulai kurang di perangan eta merangan eta sesele bisa sabaraha bulan sabaraha tahun teh merangan eta ji kiai emang kudu di perangan datang ka ulah hayang pan Kangjeng Nabi tuh sia juga Kangjeng Nabi besok bener Kangjeng Nabi boga 9 engke ya Kangjeng Nabi melain timbul ti nafsu birahi sorangan nang perintah Allah
ulah disangka Kangjeng Nabi kawin ka Siti Saudah nang kahaya, Siti Aisyah nang kahaya. Henteu. Perintah Allah. Sok urang ge menang perintah Allah mah gae. Atuh urang bebeja kanu kolot. Ieu saya pamajikan. Ku kawin perintah Allah. Aduh mulai guys. Nah, tsunami datang. Ya, tsunami Allah ya. Nah, ieu merangani boro-boro hayang kawin deui pugunu aya ge supaya ulah moal terkendali ke Allah. Lamun karesep eta aya kana. Dahar jeung nginum kuari geus henteu. Pake kuari geus alhamdulillah kumaha harapna. Lain goreng jeung bagusna, tetapi kumaha harapna. Ulah milih nu jore marang ditanya, kunaon sia make nu jore? Abeh pajar wali. Kan teu beres. Teu beres. Kunaon sia make nu bagus? Nurutan kiai-kiai. Teu beres. Keluar tidak aturan. Kumaha harapna ieu nutupan aurat piluh ku adab ka Gusti Allah. Geus be, terlupakan. Heulanan awal perjalanan seperti gitu. Moal aya nu teu kitu moal aya. Mun teu kitu moal usul. Wajen tasbihna sok gua ada peureup. Moal. Bisa. Awal perjalanan mentek endek moal lain lalagaan jeung lain lalawara. Ieu mah permasalahanna seperti eta. Terus dengan kesungguhan Allah mereng ja biasa bae nila awewe biasa bae nu jore nu bagus nu dideleuna hamba Allah nu ngora nu kolot nu dideleuna hamba Allah. Urang kuari kan dedelan make nafsu, oh ieu mah geulis, oh ieu mah goreng, tapi lamun make nurani lain. Lamun make ruh insani lain. Lamun make kolbu lain. Ulah make fuad, make kolbu bae heula. Bakal da deudeuh bae ka sasaha ge. Sebab ieu hamba Allah, sakumaha Allah mere kafir ka musyrik ka munafik. Atuh kumaha urang ge. Takhallaqu bi akhlaqillah. Sok kira. Mulai diberda ku Allah bakal sesuai jeung aturan. Haju guru bakal nyahueun si eta geus teu pati resep kana duhar dahar, teu pati resep kana unam inum, teu pati resep kana urusan awewe. Nyaho 100% nyaho. Di mana nyahona? Aya sinar-sinar. Jelema lamun teresep kana dahar jeung nginum kan diberenya ieu lah nu bakal timbul sinar eta. Kan perjalanannya na baheula urut. Lamun geus teresep maksudna ke urusan ka awewe bakalna timbulna sinar eta. Geus teu kudu ngomong jelema di hareupeun wali mah geus gadele. Oh ieu geus karesep ieu jelema ieu. Ieu geus karesep ieu kudu bakal grogol ieu mah ieu. Moal kacolongan aya tanda sanajan urang bebeja bae ge toriko hanu didele ku nya. Ya paling ngan loba omong ya tumuhun bae. Ngan kanyahoan jelema mun geus teu resep dahar teresep gini maksudna teresep dahar mah nginum dahar biasa. Awakna ge stabil, cuman di kolbuna kosong urusan eta nu aya Allah lain ge sinar. Urut riadohnya anak kadinya kuari mah kan ngalanjutkeun. Perjalananna geus lewat. Nah, kuari ka awewe sarua. Biasa ka awewe atuh biasa. Nyana ge biasa. Ka pamajikanna biasa Noel, biasa nangkep biasa. Sia masuk seuri heran aing. Ngan lain deui sebab nyana mah sesuai jeung perintah. Emang aing teu sesuai? Henteu sia mah. Kom bisa henteu? Sebab ente mah nu kaluar hewanina. Ari ieu mah nu kaluar teh insanina. Beda tuh. Jima nu ieu mah hewani, nu ieu mah insani bakal beda. Nah,
atuh kadeulina mah kitu-kitu bae apa parahuan sarua apa ngan anu ieu mah timbulna ti hewani nu ieu mah timbulna ti insani lain. Nah ieu kan urang keur diolah tah geus mulai. Lamun makanan jeung minuman geus teu terhayalkan, pakaian geus teu terhayalkan, kendaraan geus teu terhayalkan, wanita geus teu terhayalkan, yakni urusan ma'iyah percayaan, urusan nabatiyah pertumbuhan, urusan hewaniyah perhewanan geus eueuh di hate. Bakal muka tak ieu sodarta muka tak bres aya kolbu di jerona, di jero kolbu aya sinar lepas ta sodarta nu tadi nu timbul ku ari sinar kolbu, sinaran kolbu ta tapi eta sinar kakara ge metetet karek timbul leutik karak bahan diurus kegedean teh diurus pareum. Nah kuari urus mangga melalui lelembutan aya latifatul qalbi di dieu, aya latifatul ruh di dieu, aya latifatul sir di dieu, aya latifatul khafi di dieu, aya latifatul akhbar ka dieu, aya latifatul nafsi ti handap kaluhur, aya latifatul qalb. Nah latifatul qalb nu tadi kuari latifatul qalbi di dieu ieu adalah latifatul qalbi handapeun susu kiri dua jari. Latifatul qalbi nafsul lawamah, nafsul lawamah eta al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru asyahwat al ghadab piceunan ku sia. Hayu tah eta bagianna lamun urang geus bisa mulayan sebulan 2 bulan setahun 2 tahun bisa urang sinar ngagedean lah naik urang latifatul ruh di dieu nafsul lawamah as-sakhawah al-qanaah al-hilmu at-tawadu as-sabat. Nah di dieu lah kurang dipupu ngagedean encan ai gede jasa mah mulai sinaran kolbu terus naik urang nu ngolah atas bimbingan guru nyaho si eta bisaeun tadi dinya si eta teu bisaeun di dinya guru nyaho mursyid ngaran si eta di dinya seseleh lamun teu bisa-bisa bae ka dipanggil ku guru tadi sia tadi aya naon naon sia bisa-bisa sia naik di dinya kanyawan oh jaheeh kudu kumaha bere ke carana guru mursyid kudu siap mere cara iya nah dibantu kan ku guru dipantau lain sakadar zikir haju dilepaskeun kos momonon segala kapendopo ahli toriko heraning mah emang teu meunang atuh meunang jang sia mah haju emang urang teu meunang sogar yang gitu sia ulai nah bisa sanajan kakarak 50% geus kanyawan tak ku guru sinar aya kolbu sinar kolbu geus lain deui jeung nu tadi lain deui teh sinar kolbu mah ti jauh keneh murid geus kadeuleu ku guru jadi ya budak lamun melak tangkal sirungan jadi kumu haju kembangan jadi wah naon gitu rembai buluna buah jagong sama kajawan jadi itu kuda hese ku guru emang teu kajawan oh jadi budak nu mantak teu ditaek-taekeun ge ku guru teh atuh sakikituna bae jalan di tempat atuh sama kos kitu mah lamun teu jalan di tempat bukan nyawa nyawan aya lah sinar lewat tina 50% tidinya salat bakal ngeunaheun dijamin 100% geus mulai ngeunaheun salat
sebab naon geus pikiran dahar, pikiran minum, pikiran pakai kendaraan geus aya, pikiran wanita geus aya. Andai kata orang keur salat di sisi aya anu liwat atuh biasa bae. Moal di deuleu moal. Fokus mulai kefokusan teh tidinya. Tah. Hayang bae tah geus kos kitu mah tah, hayang bae tah. Maca zikir teh dibere hayang embung eureun, wajen ku kumaha ge. Geus hayang bae. Nu mawa hayang sinar kolbu. Dibere hayang bae. Keur lempang, keur diuk, keur di mobil, keur dibere hayang bae tah ku Allah atuh geus hese tah mah kos kitu mah. Deuk nyekel tas bae deuk henteu dibere hayang bae kumaha atuh. Geus bae nyana gonta-ganti nyana ka sholawat, ka zikir, ka Quran, ka geus embung eureun, kolbuna geus hirup. Kolbuna geus hirup. Terus mulai tak ku Gusti Allah dibere rasa nikmat salat, ngeunaheun salat. Geus lamun dibere ngeunaheun salat atuh geus hayang salat bae. Hayang salat bae cenah mah. Geus subuh ge jam 7 hayu bae. Oh. Udah sok kasinggung ngaji pendia atuh biasa bae sih. Atuh eta mah istiqomahan bae terus. Perjalanan torikonya kos gitu. Nah, encan lanjut deh, encan datang ka Ruhil Quds angel keneh, tah rasakeun ku ente, bayangkeun tah perjuangan nu tadi. Ulah waka Ruhul Quds qaddasallahu sirrahul aziz, kuddisa sirru ulah waka kadinya, eta beta datang ke setengah kolbu. Setengah kol perjuangan datang ka mana? Endeu kumaha? Nu mantak urang maju embung zikir, encan sinar tina kolbuna. Can sinar urang mah ku nafsu, aya zikir ngariung. Boy ngariung dinu sugih. Angel zikirna. Mah ngadoan lagi. Ditanya saya kudu sia banyak amat, abeh gede amplopna. Seperti eta bae kajen kumaha ge lamun teu sinaran. Dek dibayangkeun ukur ya Allah ieu lah jihadul akbar. Jihadul akbar. Carang jelemana nu bisa. Carang jelemana nu bisa bayangkeun eta mah karang kabayangkeun jaheuh. Jih, peuting kudu hudang, mandi urang, bebersih. Samemeh ngabersihan kolbu, bersihan heula awak. Tina rupa-rupa kokotor-kokotor zahir heula. Beres karak kurang mulai batin ka Gusti Allah. Diuk simpul setelah orang sholat. Perang jeung tunduhna ge setengah eug. Perang jeung tunduhna setengah eug. Jihadul akbar. Ayo coba. Deuk saha? Encan isukna aya pagawean. Aduh, aing lamun henteu almun beuting hudang itu isu kumaha. Atuh jauh sama kajada wali. Sebagus mengkol lain deuk ka Allah kasih eta. Aduh, cada pagawean mana budak kamari teh ngumbahan karung can beres. Geus ulah ngomong-ngomong torekat kos kitu mah atuh. Maningan ngubrus ka sumur bae. Teu kumaha sia. Sia henteu dibebeskeun ku aing. Tuh kumaha ieu tah jihadul akbar. Ulah neuleuh Habib Lutfi ayeuna, ulah neuleuh Gus Dur ayeuna, leuleuweunganana emang kumaha. Nu mantak abuya, cidahu aju cicing bae. Baheula nama aja biasa. Surah-surah ngaji ka harti kabeladir jihadul akbar. Masyaallah. Wah rese. Nah, ai eta Ki Abdul Halim tasbih naragak di rel kereta api kiu 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 henteu bisa lanjut ulah neuleuh kituna leuleuweunganana. Ari eta Syekh Asnawi nu mantak urang di Zarahan kumaha? Atuh pannyana mah babarengan tah jeung Mbah Muhyiddin parung sapi. Kapanggih di dinya tah di Sabi di Syekh Maghribi. Syekh Asnawina naik kuda di dieu Banten ka dieu. Wallahu alam kuda naon.
tuh Mah Muhyiddin kadinya naik uncal ti dituti kebon raya cet ngobrol barinya jol besok maghrib naik mau nek kumaha coba eta ulah neuleuh kituna leleuweunganana tuh nyaho sih tapak nyaho nya lagi aduh nu mantak nyaho naon nyana pernah apa pernah beneran lain lalagan ulama serius napaan ge napaan pelet nafsu tuh pokoknya gitu ulah dianggap toriko besi sok bangga ku toriko dia jelema ngomong anak toriko anu tes urang terus datang ke mana sih toreka bari jak rantai urang rantai sih kowe segala torekat segala naon sih ya sangeus dah jadi karak nyarambung pada di dunia eta pada polisi jeung polisi mun kapanggih atuh sarua bae nya geplak wah kenapa sama-sama cepak kita sarua atuh Ki Pudoli sarua jeung Habib Nopal wah sama-sama cari amplop atuh nya sarua atuh sarua nya lagi idolohi da didinya tuh didinya bae Haji Pendi kapanggih jeung Haji Obang orang Bandung kula ge kaget orang kulat wah orenganan sama-sama karung bolong sarua dunia da didinya nah ieu ge sarua geus datang ka dinya akur tanyana di luar negeri di dalam negeri akur sebab eta dunia na didinya geus teu kudu dicaritakeun eta akur geus seperti eta perjalananana pahit perjalananna terjal sakumaha tadi ulah waka diteruskeun bayangkeun nu tadi bae bayangkeun nu tadi Masya Allah puasa geus lain cerita puasa biasa penting lain masalah teu dahar teu nginum dahareun lain babacaan dan lain eta tah ngarenungkeun ulah resep merangan eta Masya Allah dina maiyah cenah pan Habib Lutfi ku ari dahar gini udah sok aja ngomong gitu sih heran aing mah biasa gua Gus Dur dahar gitu aja kumaha tuh teu kumaha kau bisa juga sih engke ge beda geus jadi makan lain ku nafsu kan geus dipicena nafsu enggak terus aya ulah nafsu aya ngan setiap aya ngaulang istighfar langsung aya nu mantak jadul akbar madatang ka maot ge engke ge aya deui tet ketika aya deui langsung merenung nu mantak loba seorang zahid keur dahar karak setengah eureun ulah kaget aya sesuatu di dirina aduh eureun padahal hayang keneh teguran batin nafsu ye eureun nya eta seperti kos kitu urang teu ngarti kok kakarak ge sacomot-comot padahal mah kadeuleul lapar tapi kok eureun geus hese nyaritakeun ada urusan dirina tah nah Haji Pendi misalnya tengah jalan dibuka pakaianana ganti ulah kaget berarti kan aya dorongan di batin emang kunaon baseuh pakaianna kahujanan jadi ganti teman nafsu kene eta bangos gitu mah ganti tinu baseuh hayang kanu garing hawa nafsu seperti itu perjalanan toriko kakarak sodar encan ka kolbu naik ka fuad leuwih parah deui fuad mantak diatur babacaanna ge ku Tuan Syekh Abdul Qadir di samping perjuangan nu awal babacaanna la ilaha illallah mungkin nu kadua babacaanna Allah sesuai jeung detak jantung hati-hati disesuaikan mungkin naik hu geus aya di fuad eta geus lain deui engke Allah napas zikir napas henteu menang langsung engke aya tahapan sesuai jeung perjuangan
Nah, lamun geus datang ka kolbu tamat, kakarak ku Allah dibere bray dedeulean lain nu ieu. Dedengean lain nu ieu kok ieu, masyaallah. Teu hayang. Urang makan ku ari hayang. Eta si jerona kumaha nya. Luarna ge mulus kitu komo jerona. Atuh sia balik deui ka hewani tamat. Atuh maningan ka ditu nungtun kebo. Jadi dunia okos nu biasa bae, okos anu biasa bae bareng dahar nginum mantap. Kula doge teh cerita di abah, doge cerita mursid guru mursid kudu tangan kadang-kadang dahar bareng. Nah ulang teu tangan guru mursid jaya sepanjang masa. Urangna endeg henteu. Atuh kadang-kadang dahar bareng, lempang bareng, koreng abah. Iya cerita Masya Allah hese kok gitu mah teh kudu nyahueun nya. Mulai urang da asal geus naik ti 50% sinarkan caang set. Rada kanyahoan teh jelema teh tah. Ku Allah atuh dibere kumaha atuh dibere. Maksud eta hatena ki urang nembung. Allah mere. Nembung Allah mere. Nah, urang embung besi majarkeun hayang ka dinya. Teu meunang. Sewaktu-waktu kan ku Allah ditimbulkeun lamun geus 50% bae. Masyaallah. Encan 100%. Seperti eta perjalanan. Mandeg di dinya tutup deui ku Allah. Lain eureun perjuangan makin ka dieu, makin ka ditu, makin ka dieu. Nah, makin terketahui ke ku bangsana. Engke bangsana nyarita, ahli anu nyana. Engke ngobrol atau ziarah ka waliullah di suatu waktu engke ngawujud kumaha tuh. Ngawujud ngobrol sanajan embung Allah mere deuk kumaha. Eta mah geus di luar deuk percaya deuk teu nya nama geus sabodohan sia aing. Nah, eta kan sarupa jeung dukun. Dukun kan kitu sarua bae. Kipu doli harita teh pan datang ka dukun coba Mbah pangresepkeun, pangrekeskeun kumaha kipu doli teh can hadir pun geus sagedeung deui. Keur di Baghdad keneh. Lain beda. Lain ieu mah timbul tina asli. Encan hakikat. Encan datang ka Ruhil Qudsi anu hakikat bener geus dibere ku Gusti Allah. Eta naon? Sebagai pangbubungah hasil maneh unggal peuting hudang, hasil maneh zikir. Oh, dibere kanikmatan urangna tetep ulah hayang, tapi Allah mere deuk kumaha? Nah, misal Allah mere supaya naon semangat terus. Semangat ibadah jahe. Mulai mun daek si eta geus terbak bakal jadi dukun. Secara zahir kan moal bangsa ahli Allah memalah nyepi embung kanyawan leuwih ngeunaheun disebut temen teh teu bisa nanaon tiis dibandingkeun hebat jasa embung. Mana Haji Pendi mah lain. Haji Pendi hebat. Siapa dulu? Tulak cangkeng diceuli atuh. Tah, lamun aya nu ngomong Haji Pendi mah teu hebat, kan ngomong daun sia goblok sia. Tah, eta geus lain jelema ahli Allah, lain ahli jurig tah mah. Ieu kakarak bayang-bayang bae ku urang betapa terjal eta. Ieu kakarak tina sodar menuju kolbu encan fuad, encan sir. Perjuangan nu leuwih luar rumit dan lain sebagainya. Nah ieu mah kakarak caritaanana we hungkul heula wa mata'u ilmul hakikat wallahu a'lam. Urusan nu disanghareup anana Ruhul Qudsi ilmu hakikat. Jadi urang teh lamun kuari hirup kakarak dina sodar berarti ilmuna ilmu syariat. Teu meunang jeung moal bisa urang nyebrang kana kolbu. Urusanana syariat capek. Urang teh jadi diatur teh ku syariat, ngaranna taklif.
urang ibadah melalui taklif ya kudu kieu cek pikih ya kudu kieu kudu capek. Tapi emang kitu kuduna. Geus sakitu ayana. Atuh kitu bae kajen ku kumaha ge. Geus dibaca ku urang Sapinah, baca ku urang Takrib, Riyad, Fathul Muin, Tuhfah Nihayah. Kitu bae. Wajen teuing kita bujanggotan ge kitu bae. Urusanana urusan taklif. Jadi anu ku urang kabayang teh lain Allah. Syariat. Tak etalah jauh dah urang jeung Allah. Padahal syariat nang Allah, teu kabayang Allahna. Teu kabayang Allahna. Ya, dina fikih, Mbak, dina urang-urang keur carita dina ilmu fikih, keur salat ya keur salat. Allahu Akbar. Nu ngeremet teh di jero hate teh urusan syariat bae. Sah apa? Sah apa batal? Kadang-kadang di jero hate teh waedah tara ribu. Waedah segala jamul jawame segala. Eta keur salat. Salah lah. Kos kadeuluna kos bener tapi salah. Salahna mana? Jauh ke Allah. Bener cek syariat tapi jauh kede jeung. Naik eta ruh jasmani ngaran. Nu diaturna aja nu diaturna urusan jasmani bae. Gerakan-gerakan anak. Takbir, siade. Allah, datangkan ka dia ta. Ieu. Atau mau kebalahan. Allah. Ceceknya lempeng teh ya. Azwa. Ieu tah, pas lempengan ieu. Atawa cak ashab. Ieu. Azwa mangkibe. Allah, dua rupa. Aslina mah ka dieu. Allah. Aya malah manusok ngaji Fathul Muin mah. Allah. Ibu Doli gitu, Ibu Doli. Allah. Taklif mah kitu bae kajen ku kumaha. Ya, ieu tapi ieu tetep pas lepengan ieu lemah. Ieu dua ka dieu cekel teh. Tanda teu sedik. Lempeng eta kitu tah. Ieu asal aja lemah teu kitu salah teh budak. Salah tah kajen kumaha ge. Ukuran sirahna, ukuran yunana matana. Mun ruku. Sami Allah. Kurang. Cekal deui. Ngapa bener nu kitu bae? Salah? Henteu, emang di dinya makomna. Dinya makom. Lamun nyala teu naik-naik di dinya bae tah salat teh nyala-nyalakeun batur bae bakal. Nyalakeun batur bae teh akur jeung Fathul Muin. Emang kudu syariat teh rapihan. Ngan masih cegekan keneh terak datang ka dinya. Naik urang kuari asup. Eta kan geus beneran tah saudar. Ye kolbu bagian luar saudar yang nu tadi tah. Singkapkeun urang asup tak kuari kana kolbu. Set ruh rohani. Mulai urang aya su'a sinar. Didinya mulai aya sinar diharup acan aya. Iya kolbu ngaranna. Aya mulai aya sinar. Maka mulai dirapihan ku urang lelembutan. Jang menuju ke fuad. Lelembutan didinya. Jadi ieu ciptaan Allah. Alamna alam khalqi nu kamari geus dibahas. Urusanna jang awak. Kuari alamna alam amri. Urusanna ruh. Tuh nu nyaho yasalunaka anir ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Saha nu nyaho diciptakeun roh nyaho. Jeung kos kubatar teh nyaho. Ngaranna alam amri. Ari ieu awak ngaranna alam khalqi. Alam khalqi teh hartina alam kedadean. Terbuat tina anasirul arba'ah. Yakni tina taneuk, tina hawa, tina cai mau, tina nar. Terjadi urang. Jadi di awak urang aya dua. Hiji alamul khalqi sekali toriko. Si Abdul Qadir jaritakeun. Ieu awak dua aya alamul amri roh. Nah, ya di awak urang dua nana. Urang lamun ngurusan alam khalqi bae nu tadi teh
nu tadi teh capek bakal terus lamun ieu ge lamunan karang-karana untuk ngalah wudu saya kotor terlalu ngurusan alam kolki kos gitu terlalu ngurusan alam kolki teh kos gitu terus ka segala rupa mun ngisang ge kayak geus ngala wudu asa aya deuk keluar deui diuk deui ngisang deui asa aya deui eta alam kolki mulai dimainkan ku setan dan sampurna encan ayo gara-gara mbah dimake sabun colek abe budahna loba di ditu mah geus narungguan we geus sholawatan di masjid imam masih kene aduh kumaha aja sih beres hiih geus keluar tagala wudu saya Angges. Pada ujung-ujung mah teruskeun bae salat. Anggoran ngising can anggeus. Ambo beak waktu ku ngising jeung kieu. Diseungseurikeun tah. Ku ahli fuadna. Urang lamun taklif kitu bae. Waduh, weuy budak deuk ka masjid teh kudu aya cai, mun we cai awasana ieu urang canu nyaho cenah nyana urang leumpang ngaju aya kotoran. Kitu amat si pikir. Make jeung sanu nyaho sagala. Pan pikir mah pakum di zahir. Aya hukuman. Eueuh, ulah make sanu nyaho. Nah, eta kan geus mulai tah aya kawas-wasan kawas. Ih, cenah ihtiyat bae. Ihtiyat teh kusaha ihtiyat di dinya? Tita kusaha. Kudu aya atuh perintah. Henteu, berarti disebutna tamuk. Mulai geus di luar aturan pikir. Lamun urang aju asup ka masjid teu kokos teh sanu nyaho. Eta di dinya segala kekebul segala. Nah, ngaji patul muin temen kos kitu mah. Ngaranna. Eta teh ngaji bab tamuk. Teu meunah. Capek tah. Rek nyaritakeun capek. Kos kitu capek. Nah, we. Jongkrokeun habak. Mulai geus beres. Bari ka qalbu. Cari tahu jauh kene ka Allah. Teu kabayang Allah na teu kabayang. Dia aja tauhid tapi teu kabayang. Bari masuk qalbu. Roh rohani, sinaran. Urang mengetahui tentang keberadaan Allah di qalbu mulai nempel. Tapi lamun disodar moal. Ketika orang baca surat Sabihis wa rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghuzaan ahwa. Urang sok ngartikeun langsung teh qalbu nu lain. Ghuzaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaallah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sanyana Gusti Allah teh Maha Uninga kanu jahr jeung kanu samar. Qalbu nu narima. Ketika orang dina sodar, ayat-ayat urang-urang. Tapi ketika orang geus datang ka qalbu, ya man la ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir. Inna fa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Paeh henteu hirup henteu. Thumma la yamut sarasi eta. Paeh henteu hirup henteu kan setengah. Awewe lamun dibere setengah malah nya. Tuk hirup teu paeh-paeh sakitu teh. Mantap terusirlah nyana. Ku pamajikanna. Maji, kok ieu penting-penting bisa kakalayaban di dieu. Paeh henteu hirup henteu. Terusir kan. Cuma mutu ya wala ya. Dina ilmu tauhid mah ja eueuh, paeh henteu hirup henteu eueuh. Mun paeh mun hirup. Kok mau ngaji ilmu mantek mah. Eueuh antara hirup jeung paeh.
budak hirup teu paeh henteu. Ya, teu gaji mantek. Lamun ngaji mantek mah moal aya antar hirup jeung paeh moal aya. Hirup. Sabalik hirup paeh. Jelema lamun teu hirup paeh, mun paeh hirup. Sakitu bae geus. Kitu deui disebut hirup. Jangan teu kos hirup, coba disebut paeh jaya napasan. Satung tuh aya napasan hirup. Beres geus kos kitu. Tapi jangan teu bisa ngomong. Lain deui teh urusan ngomong mah. Je. Ya si ieu ge hirup, dia tilok ngomongnya. Toel doang. Aik boga kahayang jadi tilok ngomong, noel be. Aja nonggeng be pan. Ya kolbu main kolbu. Diurus urang. Penyakitna disingkap-singkapkeun ku urang teh ngagedean tak kolbu teh ruh rohanina. Mulai terasa asa dideleukeun ku Allah, asa dideleukeun can bisa neueuh. Asa dideleukeun. Masya Allah. Anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarah. Asa dideleukeun ner-neran ngan poho bae. Kayak kadang-kadang nya asa dideleukeun. Kayak eueuh deui. Aya teh ner asa dideleukeun kayak eueuh deui. Lobaan eueuh. Dibanding juga ya. Sebab pengurusan anak tang. Ketika diurus rapi, terasa asa dideleukeun bae ku Allah teh Masya Allah. Timbullah isin al-haya'u minal iman. Isit bagian daripada iman. Urang lamun geus asa dideleukeun geus mulai tah boga ka isin sebab iman urang namaen. Nah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang tambah, kadang kurang. Awak sehat, pemajikan denok, duit boga, kendaraan meuli anyar. Ya Allah, ya Rabbi. Kadeleuna sregep bae urang dahar ngeunah. Sekali daharna ge bismillah ngageleger. Bismillahirrahmanirrahim. Salembur ngadeng. Yazid. Barang awak rada muriah, dahar pararai. Barang dideuleu ka meja makan, aya teri kos paku. Nu teu bisa digegel. Majikan kurang ditanya masak naon, masak naon, mere duit henteu. Waduh, jeger-jeger. Tadi di otak teh mere duit. Nah, mulai dahar geus teu make bismillah. Geus teu make bismillah tah. Saya aya nama cokot. Yankus. Boro-boro maca bismillah. Nu kainget marah pamajikan. Sial. Setan. Nah, terurus kalbu. Urus kalbu. Mulai urus sakumaha lelembutan. Lelembutan kan ngahiji. Lelembutan kolbi, lelembutan ruh, lelembutan sir, lelembutan kopi, lelembutan akbar, lelembutan nafas, lelembutan kolab. Ngahiji. Set Abdul Qadir bakal ngawujud okos manuk hihibran. Lelembutan teh kos manuk di awak urang teh hihibran. Maksudnya hihibran teh kumaha? Noelan kolbu. Asal po karena diurus. Jadi di diri urang teh aya nu ngabimbing manuk lelembutan. Eta noelan hate asal urang neuleuh ka awewe gitu kan resep. Eta nya noel. Tu batur resep dileuleuan. Enten nu di imah malain ku. Ulah sok pikiran ku gitu, geus jerona mah akur. Siapa seri goblok. Tah lelembutan teh lamun diurus geus gitu. Neuleuh naon bae tah urang. Toel. Terus jalan kan berarti tah leumpang. Asalah dideleukeun kok isin lah urang. Naik urang. Ibadah teh sesuai jeung aturan guru. Wiridna warid naik ka fuad. Ya Allah. Ka'annaka tarah. Neuleuh ka Allah. Teu bisa dibayangkeun da neuleuh mah perasaannya. Perasaan diri asa neuleuh ka Allah lewat tinu tadi. Tuh. Geus atuh ku hari maker perasaan geus aya di diri urang lantaran diurus ku urang disebut nage sultani. Jadi ku hari manggeus pohoan soal kholqi. Nu aya teh soal amri disebut rusultani. Geus atuh ku hari mah sakumaha anu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta babdu
Mata uhibba wa idza kuntu ahbabtu kuntu ainahu alladzi tabsuru bi wal lisanahu alladzi yantiqu bihi wa sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa yadahu alladzi yabtishu bihi wa rijluhu alladzi yamshi bihi. Neule asa lain urang Allah, denge asa lain urang Allah, ngomong asa lain urang Allah, nyekel asa lain urang Allah, lempang asa lain urang. Hadis Kanjeng Nabi terbukti. Kuari mah urang maca eta teu terbukti. Teu terbukti. Urang maca hadis eta teh teu terbukti di diri urang. Sebab eta mah jelema nu geus datang ka fuad, la yazlu abdi yataqarrabu ilayya bin nafl hatta uhibbah. Wa idza kuntu ahbabtu, di mana kaula geus bikaresep ka hamba kaula kuntu ainahu alladzi yabsur. Aing nu jadi matana nu kunyana pake neuleu, lain nyana nu neuleu aing. Wa sam'ahu alladzi yasma'u bihi, nah nu ngadenge lain nyana aing. Ya aing resep jasa ka nyana. Tuh. Wa lisanahu alladzi yantiqu bil, lain nyana nu ngomong aing. Geus deuleu nyana deuleu Allah, denge nyana denge Allah, ambe nyana ambe Allah. Ngomong nyana ngomong Allah. Leungeun cagap nyana cagap Allah, lempang nyana lengkah nyana lengkah Allah. Moal bisa katuturkeun kos kitu mah Gus Dur. Contoh, geus 100 meter deui ke tempat undangan, balik. Aya naon? Aya. Langsung gerak ti Gusti Allah. Ulah. Abdi belepi. Saeutik deui datang kamari di Jawa Tengah. Balik. Kabarikan poe Jumat, nyana Kliwonan. Sabtu udah ke Jakarta. Geus datang ka stasiun. Geus datang ke stasiun, di ke Jakarta jana. Tiba-tiba geus beli tiket, geus tinggal naik ke kereta. Jadi teu meunang nyarita sebab nyanalah anu diberena ku Gusti Allah. Aya sesuatu nu langsung Gusti Allah ka nyana. Geus beli tiket tinggal naik. Jadi boro-boro eta kabari ada geus umroh geus ieu kapan geus didatangkeun eta naonna PT na travel geus sabaraha urang nu neuk miluna geus loba. Tiba-tiba batal. Mantap nu milu ieu. Geus bingung geus daftar geus segala enggak. Kalau mau sono sendiri-sendiri. Urang milu jeung nyana. Nyana henteu, geus henteu. Geus datang ka Fuad. Makin diurus eta mah asal geus datang ka dinya zikir lagi lain. Maksudna lain perasaan cara zikir urang. Geus eta mah geus datang ka dinya sultani. Jadi lainnya na rarasaan teh. Geus kulantaran lainnya na cara Ki Hairun teh masuk ka kamar. Mulai nyana teh maca kitab. Set mutolaah. Ka pamajikanana. Iya daonkeun, ieu hayam opor. Geus. Nyana maca kitab ya. Di kunci lawang. Teu kaluar-luar. Opor geus ngangkrok bae kan. Geus asak. Atuh daripada diengkekeun kan didahar ku anak-anak. Beah datang ka isuk deui. Kaluar kan geus 3 poe. Dina waktu anu akur. Ya nih jam 5. Ja tadi ditahna ge kapan jam 2. Pencit hayam opor. Berarti kan dek dahar jam 5. Nyana keluar jam 5. Allah lam bisawab mutala. Asak hayam. Apa majikanna? Hayam naon gaji? Hayam masak. Hayam naon? Kan tadi kita ngopor. Keur iraha. Ayo tadi teh beujut kotok teh ngopor. Kita keur poe naon? Gitu? 3 poe, kakak di jero 3 poe teh keluar-luar. Masya Allah. Nanti sebelah ngomong. Geus ada kayak kieu mah 3 poe di jero kamar. Perasaan nangan sajam 2 jam. Urang dihareupeun ka Bogoh ngobrol di tas maghrib lewat isya lewat subuh bila perlu datang ka maghrib deui. Weh, setitik ge. Atuh salah saya tiga masalah sih, wih, mau protes, Pak.
Indah, indah teu karasa. Teu karasa. Lain urang teh nu ngobrol teh ya. Lain urang teh nu maca kitab teh. Di deuleu teh horenganan tamat sakitab gede. Di mutolah, Masya Allah. Ya nage. Ingat-ingat, ya Allah jahil sakitab kieu tamat. Moal bisa dikejar ku sajam 2 jam. Berarti 3 poe bener. Tuh kan. Haji Pendi pernah teu keluar-luar 3 poe. 3 poe teu keluar-luar. Bebeja ka pamajikan ge. Mun aya nu nagih, eueuh bejakeun. Nyungsep jana dihanapeun ranjang. Ya tuh, nyana maka hordeng ya. Saeutik bener. Gitu dah saeutiknya sa. Ya kene. Mah tolol deh tah. Lah, batak teu karasaeun ahli Allah mah. Mun Tuan Syekh Abdul Qadir salat tahajud mulai ti jam 12 Allahu Akbar eureum jeung 4 ngan 2 rakaat. Mulai ya salat sunat tahajud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Datang ke surat Kahfi wal yatalattaf wa la yusyrik. Allah. Ruku. Naik deui tidinya datang ka geus qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil. Allah. Nya jadi jangan mah tilok aya puluhan rakaat 2 rakaat tahajud. Sarua jeung urang. Yesus ya masuknya nyaruakeun bae. Ai disaruakeun teh bangun haget. Kuku tiloknya nama. Teu karasa teu kukuang lainnya mah. Tuh. Lisanahul ladzi yantiqu bi, ainahu ladzi yabsuru bi. Wa sam'ahul ladzi. Lainnya na batu kuat. Teu dahar 3 poe kuat. Teu dahar saminggu kuat. Lainnya na. Nah, diurus. Sampailah ke Ruhul Qudsi. Quddasallahu sirrahul aziz. Quddisa suci. Geus datang ke hakikat. Nyana geus dibere ku Gusti Allah hakikatna salat. Hakikatna zakat, hakikatna puasa, hakikatna haji. Urang kan gua dicangkang, salat cangkang syariat. Puasa cangkang syariat. Mantap. Aya hiji waliullah di leuweung di Baghdad. Zikir di lembur. Kiai jeung kiai ribut urusan toharoh. Wudu. Aya pacing cangan. Lantaran kaki anu sarua jawabanana aya tuh di leuweung coba nyana mah sorangan bae coba urang ka ditu. Assalamualaikum. Salam. Naon? Kula det nanyakeun soal wudu sakeuna. Wudu. Wudu ente apa wudu kula? Kok beda sih? Maksudnya cuma soal wudu makanan dek nanyakeun soal wudu kula apa wudu ente? Ini culak cilik teh dua anu nanya masalah. Maksudnya lamun wudu kami, ayo wudu ente batu, sapira wudu ente sakian teh. Ndek make tambahan kusuna. Carana kiki leuwih ti 3 makruh. Ulah leuwih ti 3. Paten 3 kali leuwih makruh. Allah tersebut. Nah, dimimitian umbah efek-efek nurapi dibeja. Leuwihna eta tah di antarana ulah leuwih ti 3 lamun hayang meunang pangalem Gusti. Sanajan loba cai ulah gede-gede. Ulah gede-gede mun make keran ulah gede, lamun loba caina loba tetep ulah biasa bae. Urutan kangjeng. Kanjeng teh ngirit lain ngirit perintah Allah. Diceritakeun takunya anak itu. Geus jelas. Ieu mah tadi lamun hayang seperti wudu mama kumaha? Oh. Ai wudu mama mah pembatalanna beda.
Ai ente mah lamun hitut batal wudu deui. Lamun ngising batal wudu deui. Lamun paantel jeung awewe dina mazhab Syafi'i atuh wudu deui. Sare lenyap atuh berarti batal. Lamun teu mak ada. Nah, wudu deui. Ai mama mah lamun aya sadetik poho ka Allah batal wudu mama mah. Terus itulah wudu mama. Jadi mama mah alah tama segala hitut segala ngising mama mah geus tara. Geus pembatalan wudu mama mah di mana-mana poho ka Allah, mama mah batal wuduna. Ih, kok kitu sih mama? Gitu cenah teh. Hakikatna ngala wudu teh ya. Sabenerna mah lain ngabersihan awak atuh bisa ngabersihan awak mah orok ge bisa. Sok geurah nu kakaracan balik ge di wuduan ku urang rapi. Rapih jasa bagus. Di sabunan make capluk atuh bagus. Atau make peajeon. Tuh jangan teh jauh mun nyaho protes ka aing nya. Lantaran bodoh odoh bae. Terus apa yang ngobrol jeung nu bodoh mah loba nu teu nyaho nanyana. Urang dicelok-celok ke segala peajeon naon coba teu nyahoan kan jana mah. Sebab tilok meuli kan jana mah. Meuli nangannya B29 Ratmi tama. Yes. Tah. Geus, babari tah wudu kos kitu mah. Antara kiai jeung ustad kuduna akur kos kitu. Antara ustad jeung santri kos kitu, pejabat wuduna kos kitu, tukang korupsi, tukang ngebohong, tukang karung tek-tek kos kitu wuduna. Tama wudu TK. Nu hese ge wudu mah tangga bersihan kolbu. Jang naon ai awak dibersihan ai kolbu hasud. Jang naon ai awak dibersihan ai kolbu ria. Jang naon dibersihan wudu tinggal wudu ai kolbu teu inget ka Allah. Eueuh hartina wudu kos kitu mah. Bahkan jelema istighfar perlu diistighfaran deui. Istighfaruka yahtaju ilal istighfar. Istighfar aja mah butuh kana diistighfar. Atuh wudu anjeun mah perlu diwuduan deui. Lumanta Kangjeng Nabi nyaritakeun dina sahabat anu salat beres salat cak Kangjeng Nabi sholli fa innaka lam tusolli. Pan salatnya tapi cak Kangjeng Nabi sholli fa innaka lam tusolli. Zahirna kadeleuna teu aya tumanina. Lain eta cek manehanana qalbuna can ka Allah. Balik deui. Salat deui cak Kangjeng Nabi sholli fa innaka lam tusolli. Geus dirapi-rapi ku nyana nu katilu kali mah rapih jasa eta sahabat teh. Berarti aing ge kudu rapih jasa. Urang kumaha rapina hebat sahabat, leuwih pinter nyana. Berarti gerakan-gerakan madep ka Kangjeng sholli fa innaka lam tusolli. Geus salat 3 kali bingung nyana. Kangjeng Nabi nyaritakeun nu rapi. Pake tumakninah jang urang. Di lain sisi Kangjeng Nabi nyaritakeun kolbu. Masa ai gerakan salat ai kolbu teu salat? Wudu kulama di mana teu inget ka Allah batal. Nah, kakarak nu duaan teh kulama moal balik. Ka mana? Ndek milu ibadah. Ye atuh sailu-iluna sakitu teh. Ulah sailu-iluna aja maneh mah ilu ge sangkilang ngariung teh jauh ti berkat. Atuh engkena guruna baka surga sia teh maka neraka. Tuh pas deui kan? Pas. Nah, siapa kalian neraka putol sia? Dikira entah kula badek pilu bae hayang bisa supaya qalbu ta'alluq ka Allah. Lamun hayang bisa ta'alluq ka Allah, mulayan gua didaek, mangga. Naon maneh gawe di lembur? Abdi gaduh majelis taklim, santri alhamdulillah loba. Tinggalkeun santri? Tinggalkeun santri. Ye, ku mama dibere batok dieu nya. Kongkoyangkeun ka dieu. Kongkoyangkeun ieu batok ka dieu cicing di pasar. Terus ieu beungeut di cemongan setik. Menta-menta nya. Tapi menta-menta teh lain hayang duit. Ieu teh ya, deuk nempo datang ka mana nafsu maneh.
Mama itu majelis taklim nang ngabangun. Geus balik ke situ. Magahan deui ka ditu. Magahan leuwih berat ka makhluk daripada ka Allah. Moal nempel-nempel ta Allah di jero hate. Sebab sia mah beratan ka murid. Sebab aing nyaho sia boga murid, lamun sia boga murid 500, lamun saurangna mere ka sia 1000 berarti 500.000. Ya betul tolol sia mah tuh. Encan undangan-undangan panggung, bener teu? Sapenting 3 panggung kan sia jahanam teh sia. Je pasaran 3 juta, ulah dilayanan pod. Yes, 10. 3 juta mah tuh kakarak naik. Lah, engke mah tanya, dek merena sabaraha? Abeh ka neraka kabehan. Lamun berat keneh ka majelis salib, berat keneh ka makhluk. Moal nyangkrung hate di jero kolbu. Tinggalkeun. Masyaallah. Ya. Yeah. Batok, tunggoyangkeun, cicing di pasar. Dek Allah apa dek makhluk? Nyana kieu bae. Waduh, sakjana. Ayo sia, dek ngahadirkeun Allah di jero hate, moal bisa sebab nafsu. Geus atuh kula mandek bae. Dak, piceun tah sorban udang-udang. Piceun tah jubah. Ulah make jubah heulanan. Geus jadi karek make jubah. Can jadi can naon gegendean segala make jubah segala udang-udang susur segala tempel-tempelkeun di ceuli. Sakumaha tukang bas. Ngotas be 5 sekali ngotas be. Ai can jadi ulah. Kak, mari mah, mangga. Bebejak dieu ka Imam Batu. Santri, ai bersedek ngararaji betah. Wakil kula tah eta tah. Sakana tah. Ai mama ka mana? Nah, ulah nyari ke mama. Ah, pake kongkoyangkeun ka dieu, katongnya di pasar kieu. Cak hatena. Aing hina amat mulai tah. Nafsu tah ngaranna. Ambo, ieu nafsu datang ka kos. Kamari mah aing di mama-mama ku ari mah di pasar disunggal disenggol. Ujel mah ribet sia cicing di dieu. Aduh, cek teh. Ambo. Aya jelema anu keur nyuhun gitu tuh. Hai, awas ya. Cicing jalan sia. Kamari mah mama. Nah, ku ari mah diawas-awas. Sial cek jalan teh. Waduh, jah heueuh nya. Beres teh. Kus carekan jelema bae nya cicing di pasar pan kubur. Kudung carekan, tahap awal 40 poe. Nah, geus datang ka 40 poe lulus ya. Kuari saha anu tas balanja babawaan teh ka bawakeun ku sia. Ambo. Budak. Atuh tata dina kan lamun ngariung 5 tah gelas teh. Gelas teh 5. Oh. Saya heran. Ieu teh manis, kopi, susu, bahkan nu mawana ge aya susuan. Kuari banget sasalain mamawakeun teu meunang kanyahoan beungeut na kudu dicemong geus anu ngahormat menang mun kanyahoan keneh mah katembong atuh ngaranna teu mah hayang dihormat keneh ulah kanyahoan bahwa eta kiai geus bae kanyahoan batur ge kieu we ja eta beungeut teh kos Haji Pendi cek cenah nya heuh asa aya akur ngan ieu mah leuwih edan cek cenah ngaranna keur leuleungan datang ka set eueuh kapor deui karak naik geus eueuh nafsu kuari sabab geus dihinakeun ku batur dititah ku batur ngalayanan batur mandak moal wusul ilallah lamun murid teu ngalayanan heula guru atuh cacak-cacak ngalayanan guru teu bisa tuh kok ngalayanan Allah torikoh mah kos geus beres ngalayanan guru layani makhluk moal bisa ngalayani Allah lamun can bisa ngalayani makhluk sabisa-bisa naon nu bisa dilayanan ku maneh sok layanan kok kitu sih kalau seperti eta lah micenan nafsu nah geus datang kuari sama sekali sodarna geus rapi kolbuna geus rapi puadna geus rapi nyulusup kuari datanglah ka Ruhil Qudsi diberelah ku Allah hakikat salat geus salat hakikat intina inget selalu ke Allah disebut salat daimus shalah urang mau salat aya waktu-waktu nya naon sebab geus berhakikat
haji teu kudu ka Baitullah haji. Jadi diri urang ge aya Baitullah qalbu ngaranna toapkeun roh urang di qalbu urang. Leuwih hebatan noapkeun roh urang di qalbu batan ka Mekah. Di ditu mah loba dedeleuan dedengean komo si eta mah masa keur toap nyoting. Allahumma imanan bika wa tasdiqom bi kitabika beres tuh ada data. Tolol deh coba. Masa toap kos gitu? Mantap kula ngadoa teh leungit. Gusti, leungitkeun Gusti tah hape. Isuk da nyana kieu we kunaon anjing alamun we hape leungit. Atuh. Cak aing da aing ngadoa di Baitullah. Masa di ijabah eta leungit. Kahayang mah ulah meuli deui. Weh, tumbas maning. Ya gendeng iku marane. Ya wis hilang-hilang ya. Weh, tumbas maning. Sama tuh tambah gendeng iku mah. Nah, iki wonge. Nah, etalah datang ke hakikat. Nah, urang tinggal caritakeun hakikat. Kumaha si kiai eta dina hakikat? Ye, carita hakikat. Wallahu a'lam.